keluarga. Juga nanti akan kami berikan suguhan yang tentunya jarang sekali kita lihat dalam keseharian. Tarian Jaipong juga masih ada beberapa persembahan khusus untuk Anda. Dan sebagai request dari keluarga, juga nanti akan kami hadirkan Jaipong yang dipersembahkan oleh adik kita Nadia. Ya, terima pisan mohon ke studio hiji, Imperatus Museum Waktos ke studio 2 Pangitan mohon. Masih seserangan sareng warga sari yang dipimpin langsung ku Prasana Bapak Umara beramatan di Jalan Ciwaruga, Bandung Barat. Masih seserangan sareng pribados warga sari dina wanda-wanda Jaipongan nuhun aya bintang tamu se-Jawa Barat. Siapakah dia? Tiada sanes tiada lain. Inilah Neng Dia, artis se-Jawa Barat dina anja nama wa ngengengkeun lomba Jaipongan mohon se-Jawa Barat kenging ku saderek Neng Dia pangitan mohon. Dina judul lagu teh daun pulus kesal bojong pangitan tuanya daun pulus kesal bojong yuk anu seneng Jaipongan maka hayu urang sasendangan sareng pribados atas nami warga sari mohon dibimbing langsung ku Prasana Bapak Umara mohon bekerja sama sareng para kru-kru sadayana pangitan mohon langsung wae pun nyangakeun kanggo ka ramana pangandasa kali istri mohon pamilutna lungsur lapor langsung baris dipintorkeun mudah-mudahan teu ngajantenkeun tunggu surungan catang supaya mangga urang sangakeun wae daun pulus keser bojong. Yuk mohon akan gelang pangitan di Neng Dia mohon daun pulus keser bojong wa mohon alhamdulillah anjeunna pangitan tos ngalingihan dina juara pertama pangitannya mohon dina Wanda Jaipongan mohon lan ngareang ka tukang pangitan mohon supados ulangnya kalau waktu panginten mohon kurang cobi wae langsung wae pangitan dia daun pulus keser bojong.
Raja Kamanggung mega boda bade leung bade datang terangkung maksud salira aya begitu ya
gergelis teh eta neng dia. Gusti mudah-mudahan panginten usur kaulna neng dia. Mohon ulah jatuh tunggu surungan jatah sumpah dia tak kaitan juanya. Mohon oke panginten kau ka para tamu uleman. Mobil air badai ngereng kenek panginten mohon sasarangan-sarang warga sari. Yap di atas pisan panginten kutul pada separakanca. Mohon darung sur kau teh rupi-rupi nyawanya. Mohon anu rokok eta kaul wah mohon nakolan goong kaul sarang eta nakol bonang eta kaul rupi-rupi kaul teh bonten mohon sok oge mohon daripada separakanca atas nama panginten mohon masih sesarengan-sareng warga sari anu dipieuna sungguh presana Bapak Omara mohon berabatan di Jalan Ciwaruga Bandung Barat mohon orang sangat kebaik kaum kapal warga sadayana mohon nasuping atau nuding suping mudah-mudahan itu anggota ibu kenikmatan ya sareng-sareng sini kurang separakan camun orang sangat binarumpaka anu sarajana mana orang sangat kasep bae ka muka tukang rebab mangga naon mangga urang sangat ya kami ucapkan selamat datang selamat siang Bapak Abdul Rozak dan juga rekan-rekan dari Ketua Ansor dan Komandan Banzar yang pada kesempatan kali ini berkenan memberikan doa dan restu berkenan kepada Bapak Abdul Rozak dan juga rekan-rekan untuk berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Stress. Pasarikan yu batur
urang ngadukung junjung kabudayaan sarasa balat kubanja diremetkeun sadayana Eres kumaha cenah gua. pamuki alang aja Laras. nyalametkeun sadayana Hego. Bapak Rajan kumaha cenah gelis. Sepanjang jalan Soreang Bapak Omar Anu Bagur. Sepanjang jalan Soreang Muawiyah di aspalan. Sepanjang acan kasorang, sepanjang acan kasorang uang eta muawiyah di akalan, muawiyah di akalan.
lebat kaca bemahan lebet kaca bemahan